Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun, sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeuketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deukeut da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantak Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingseunan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira, atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun di jalan sorga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah tudukeun. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua mah hese-hese tah
jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa teu kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika deui bah atuh teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahida wa mubasysyira wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikeun coba ge ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna ya idkhulu zakar bisa dulu eta ibu luruslah nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulu zakar tah ngabebeskeun panakol tongprong ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh Masya Allah emang orang Jawa mah pikasirian bae dikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim 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 gideg bae di teh di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki segala opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teu nyakola orang NU teh teu nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiban nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gara siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui
komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia terhadap hamba terhadap jelema tidak deket ke Allah nu opat eta ngahalangan deket ke Allah jelema loba dahar jauh jeung Allah loba nginum jauh jeung Allah eta mah deketna jeung kebobule nomor katilu jima jauh jeung Allah nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta hees aloh aing mah boro jeung Allah jeung dulurna jauh jeung babaturan teh jauh ieu molor nah ieu lah hijabun lil abdi anillah memendak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji nomor kedua na hikmah tidak diperdukeun puasa 30 poe lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang kieu sasakalana inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe ya Adam hai Adam turun maneh eta teh akan dilarang teu meunang di deketan teu meunang di dahar ku anjeun dirobak turunlah Kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam nomor kaopatna ieu adalah getah ambar opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe eueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tanggah tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa
benang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil katarang abah ye katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo haju SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam tah mah masyaallah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di sabdi dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya randang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu
sahanjeun saha kaula jawab Faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi lah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah poha rajasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atas sana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia tah gitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae lempang na bonteng suri geus ngalirik we ieu nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu taraweh teh daek menghadap kereknya nantu taraweh nage milihannya nanu 11 di mana oi taraweh nu 11 di mana tuh di masjid itu yuk urang ka ditu lah dinya mah 23 pape neangan nu 13 neangan nu 11 barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah nafsu gara-gara bonteng suri tah ya karim masyaallah urang kirim Fatihah kedua kali ke Ibu Hajah Quraisy istri Guru Simkuring Muhammad kamari sabada umroh di bandara Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala qisas baina 'abdin muslimin wa hurin dhimmin, tewajib qisas lamun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka cuman status kafir zimmi. Dina pembunuhan nu bakal dikenakeun hukum qisas bales pati eta kudu mukafaah syarat, kudu akur dina agamana. Lamun saurang abid agamana Islam, abid muslim, saurang deui jelema merdeka cuman kafir zimmi. Talamun aya abid mayahan muslim, jelema merdeka mayahan jelema abid, taeta henteu kudu dikenakeun hukum qisas. Eta keur carita antara abid jeung merdeka. Kuari mah kieu abid kabantu ku muslim, urin turun ku kafir. Sugan meureun aya persamaan, ja abid cuman muslim, jelema merdeka cuman kafir. Mun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka kafir zimmi, apakah kenaan ku qisas? La qisas baina abdin muslimin wa hurrin zimmi. Jadi keunggulan anu terjadi di salah sahiji jelema kasifatan abid ku muslim pan jadi terangkat. Sanajan abid boga keunggulan muslim, taeta keunggulan muslim na Islam terhadap abid teu bisa nambalan kana kudu qisas tetep bae lantaran teu sapagodos antara abid jeung jelema merdeka, maka teu kudu kakenaan qisas. Panjang dongengna ya qisas teh, tapi hese dilaksanakeun. Moal bae berhenti urang datang ka urang pararaeh moal dilaksanakeun di hukum qisas. Lantaran sakumaha nuku kula dicaritakeun ku urang kasaksian bentuk nagarana lain negara Al-Qur'anul, negara Belanda. Geus atuh teu berjalan hukum Al-Qur'an. Sanajan pagulituk di kursi DPR kiai nu jadi bupatina kadang-kadang mah atuh kiai, gubernur ge aya sababaraha kiai, tah eta tetep bae teu berjalan lantaran tetep di jerona aya Kristena, bentuk negarana demokrasi. Jadi hukum dipasrahkeun ka rakyat. Lamun cak rakyat menang, mun cak rakyat ulah atuh salilana hukum teh diombang-ambing ku nafsu. Padahal mah ieu urang diciptakeun ku Allah, Allah geus mere hukum fikihna,
tauhidna, hukum politikna, dina fikih, hukum ekonomina, budayana kabeh geus aya dina Al-Qur'an diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu make kumari ngan dimuludankeun we Kangjeng Nabi ke dirajabankeun. Malah Muhammadiyah manggeus ngaulah-ulah muludan jeung rajaban beuki pareum bae atuh di negara geus kajen teuing ieu mah urang pabisa-bisa bae dumadeheus ka Allah jeung tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ka dieu cek malaikat maneh ieu pan ngabunuh moho juga iya ente dihukum ente dibunuh deui jia tebongan saha cek ya kula mah siap bae andai kata dibunuh kula di sidang aju kula mere duit jaman itu beta masa bodoh malaikat teman kula mah hayang aman fi dunya wal akhirah. Wah ajak malaikat lo ngomong sia pasti jedek nama ke pamarentah ketika bertentangan jeung Al-Qur'anul Karim. Sakitu bae. Di negara demokrasi lamun sepakat mah keun bae negara nama demokrasi rakyat batu nyieun aturan hukum di DPR supaya dijalankeun hukum qisas bisa sebenarnya mah hukum had nu maling potong leungeunna maling kadua kali potong leungeun kenca maling katilu kali potong sukuna maling kaopat kali potong suku kenca maling deui potong sakieu maling deui potong sakieu maling deui jeung ke kos bonteng azana nu kos bonteng azana bangsa DPR MPR menteri sareweleungeunna mantang nya nambung ieu hukum undang-undang meunang ti Al-Qur'anul Karim nyana nu kena. Ieu masa kadar supaya orang menyadari bahwa kos kitulah hukum Allah. Kumaha lamun aya bapa mehan anak. Nah, bapa mehan anak, mak mehan anak. Eta kudu dikisos apa henteu baheula mah loba dongengna mak ngulub anak anak teh leungit anak bae aya diaseupan ya Allah eueuh di jalan baheula mah ngan kos kitu atuh kuari loba jasa jalan untuk mengarah ke pembunuhan aju temenang masalah saeutik lah ieu mah geus ulah pati di perpanjang teuing ieu mah jeung moal dilaksanakeun ieu lah asal dibaca bae geus lah teu masalah sadajan bae ngopi ge ngaji kieu mah masalah bari ngarokok cek nu di luar atuh geus kami mah eukeun kudu dibeja ewe sekadar koleksi hukum urang ngajina sekadar menanggan cara bapak mehan anak taeta apa kudu kisos apa henteu atawa bapa mehan incu apa kudu kisos apa henteu cek dina aturan hukum syara wala biqatsli waladin ayalah kisos teu
kakenaan hukum kisos bikos liwaladin bapak numayan anak atau anak-na anak incu berarti wain sepula sanajan saping asor kahandap terus mayan incu mayan buyut bau eta mete kudu kakenaan ku hukum kisos la yuqadul lil ibni min abihi lantaran darah daging manehna kami sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sebab anak eta ayana disebaban ku bapa jadi bapa sebab anak disebut namu sabab geus layakunu sababan fi adamihi atuh teu kudu tabat teu kudu dikisos mantap lamun bapak mau anakna ibadah atuh ngucur bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maot anakna ngaji ngucur ka dieu anakna salat ya salat fardu puasa fardu tahajud kabeh ngucur bari teu ngurangan kanu jadi anak ulah disangka babagi ngucur bae gitu sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sabab emak tak cerita ganjaran Kercarita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kabelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal salatnya narapi ibadahnya narapi komo datang ka istimewa mah salat teh datang ka bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh nah bapana ngajopak di jero kuburan indungna ngajopak di jero kuburan gesannya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae anak tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain Allahu akbar terus tiis ke jero kuburan Masya Allah nikmat jasa lantaran bapak teh jadi sabab ayanaan nah kan ke lamun ditanya di akhirat ya jadi sia bisa ibadah teh ite kusabab sa kusabab bapak abdi naon mentak jadi sababan baheula abah abdi totoker hasil totoker keluar abdi eta Masya Allah komo aja di pasantren mah waduh geus pohara jasa ya Allah ya Rabbi urang mun boga anak 5 hiji di pasantrenkeun jang naon jang deposit amal urang aing amal aing kos kieu salat aing kos kieu saja aing kos kieu cakrarasan aing maja meureun sakihayan aing ilmu wallahu alam lah ya bayar harapan teti anak ya anakna bisa ibadah atuh bapak jeung indung ngipas di jero kuburan insyaallah pan ngarobrol di alam barzah teh ya jeung tatanggana cak tatanggana bibi mah ku ngeunaheun teuing eta loba jasa nu ngiriman anak masantren bibi pan kuru amat aduh sakola bae anak bae lah jumeun budak rada kena korupsi ya Allah ya Karim Masya Allah ngeunaheun jasa urang percaya iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salah shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ullah ya Allah
ngucap kena Kangjeng malayam tiku anil hawa in huwa illa wahyu Kangjeng nu nyarita kepanjangan bahasa Allah subhanahu tapi di akhir zaman mahasiswa bapana yang masantrenkeun anak nambung diantarkeun ku indung bapana can datang ka imah anak kesadi imah datang ka imah anak lager ngarokok sial-sial teh aja ditanya deh ku anak emang abah di mana heula tangkorak sial meureun anak mending mun teu nanya heula deui cepetan kula cenah aduh sareudang bapana sial jas eta nikmat jasa lamun urang boga anak urang daek di pasantrenkeun aju betaheun di pasantren ulah waka nyaritakeun bisa ngaji heulanan eta ku niat masantrenkeun ge geus aya dina jalan Allah geus mantep jasa komo datang ka bisa baca Quran komo datang ka bisa ibadah waduh geus teu kudu salat bapana geus cukup di anak bagi kiriman Masya Allah kan hese jasa komo zaman ayeuna mah tuh geus hese nyaritakeunana informasi melebihi kecepatan cahaya geus pokona mah ieu mah zaman teh pakuat-kuat bae geus kaharepna mah ieu kakarak tahun 2012 wah ulah diharapkeun tahun berikut bagian berikutna beuki bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarr geus kaditu nama meureunanan zaman incu urang mah zaman incu urang meureun di urang geus hampir cara di Hollywood emang mana Hollywood di dinya deket putat Hollywood geus weregano kesempat putat pokoknya mah iya mun aki-aki datang ke zaman eta betah tah pokoknya mah cak nafsu tapi lamun urang ngukur ku iman urang inggis urang buuk kuaring geus ngarundai ping-ping geus diumbar dada geus Masya Allah endeu kumaha betah masantrena budak di pasantrenkeun bapa nama jahayang ai deudeulean neuleus susu nongtop teu kuat moal kuat mun lain bener-bener tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mah atuh ngahayukeun bae teu penting mah gerak urang Allah mah atuh pangeran nu kuku bahagia atuh ayo bae aing mah mere tanaga mere ayo sia nu penting ikhtiar sia ka mana arah tah kitu nya ye lamun aya bapa ngabunuh anak teu kudu dikisos indung ngabunuh anak teu kudu dikisos lain berarti teu doraka besi disangka wah teu doraka ye lah anak nu itu mah paehan bae ku aing kesel aing lain aja teu doraka gan teu wajib kisos lantaran anak teh darah bapa teh mentek teu bisa diaku mun lain anak urang haram ngaku bapak ka lain bapak tuh haram sarua bae mentek ngaku turunan ka lain turunanna tuh haram namun ajam ngaku-ngaku Habib disiksa ku Gusti Allah emang kumaha gitu aya urang Pakistan okos Habib ngaku-ngaku Habib teu kudu ku urang dilaknatna ke ku Allah ge dilaknat engke ge di akhirat haram teh ngaku-ngaku nu lain bapak di aku bapak urang lain anak kiai aju urang supaya hebat ngaku-ngaku anak kiai eta ngaku kos kitu teh moal kebal ge terlaknat komo di akhirat nama komo aju nyanana ngaku kiai mah
di lemburan teh aya kiai anu eta kula unayannya oma kula eta masyaallah ih cak itu teh kuka beneran ih alhamdulillah pas jadi imam bade dog pan kiai jadi kos kiai imamanana waladhdallin walalahu tekudu kisos anak maehan bapak wala kisos lahu tekudu wajib kisos lamun anak maehan bapak atawa bapak maehan anak padahal kieu ieu mah maksudna Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti teu kudu kisos ka anak lamun ieu bapak maehan seseorang nu aya hubunganna jeung anak maksudna kos kitu anak teh teu meunang males pati ka bapak lamun bapak maehan hiji jiwa nu aya hubungan jeung eta anak contoh ndek aya sifat ka pamajikananan atawa geusang Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti kemudian hasil perkawinan Zaid jeung Nyi Sarwiti teh boga anak Khalid dididik gede Zaid usahana maju di limbah nyokot di itu hasil gelut di Gajah Tunggal menang ribut alhamdulillah jai dunia limbah mah dunia geng teu bisa ustad dagang limbah moal maju merekpek kajian ngomong merekpek ustad santri dagang limbah moal bisa kecuali kudu masang kumis limbah mah tuh waduh lah sembarangan dagang limbah mah lantaran berhadapanana jeung besi kudu make tangan besi di mana-mana tah kudu ngajawara lantaran atuh dagang limbah mah nu berhasil teh jawara kabeh ge jawara teh lamun teu nyandung eta mah lain jawara nu kos kitu mangarana banci jawara teu nyandung teu jadi atuh jadi jawara dadahonan jawara teu nyandung mah teu dihargai pokoknya kurang wibawa we lamun jawara teu nyandung ya tadi nama rada bagus imah tangga teh lantaran jawara otomatis bebeja ka pamajikanna biasa meme kawin teh muarah bae heula brak brek brok bae cak pamajikanna kunaon isi salaki teu puguh-puguh marah bae ngomong aduh getel-getel pamajikanna isi kakak kunaon ah sudah aya nyaho urusan batur bae saminggu dirasakan aku pamajikan pan salaki marah bae gas pokoknya ini ada kuku magir kawin deh oh eta kalau embung ya dicandung mah balik sia nunggus pokoknya mah hese be jeung jelema jawara mah lamun encan balik deui nyana ka jalan aslina atuh kitu bae jawara di kantong nu biasa na duit kartu remi gaple domino kartu kasino indro
dono lebur lagi semuanya bangsa main-main kasino gitu istilahnya nyawa nak koprok pemainan zaman Siti Nurbaya emang kayak jago nyawa ngaran doang sarua kesimpulan lama iki Zaid nu ngajawara teh gas kawin deui jeung urang Karawang menang 5 bulan kawin deui jeung Subang. Oh aduh mantep biasa pokokna mah pamajikan anu kolot nu tatadina aya 80 timbanganna kuari barang dicandung 35 Masya Allah tulang kadeulean tulang diangkat ku cinggir keangkat kuru ieu kolot kuru lantaran tetep nu kolot muarah bae keur baheula babanda teh keur susah panjang aing geus sugih kunaon jeung batur teh ngomong kitu dah bikang mata bikang cewek teh kos kitu teh cewek teh cek urang Jakarta mah cewek ai cek urang Rawa kita mah ewe lalikat gade-gade dia jeung saka dia itu jeung ewe gula cenah geus tenang we cenah ngomong kos itu teh tenang we bahasanya mah urang anu ngadeng yang muri ka pulu ai keur susah jeung kula terus itu naon ngaranna berjuang jeung kula barang kuari geus rada bener kunaon jeung batur eta kos kitu awewe mah padahal mah jasa laki moal ka mana harta jatuh aya hakna tetep bae kitu bae tetep sanajan digilir adil jujur ge ngan deres doang ai jujur mah ngan ieu bajawara mah tuh teu jujur biasa dinu ngora mah 15 poe dinu kolot mangan nyeuseut doang seuseuh dah sare mah geus dilau katun kos kitu bae eta mah jawara Lampung tah kulantaran ngomong bae asal datang salaki ngomong asal dagang jadi cambedut asal wah geus berang-bereng borong kesel ki Jaid teh sial beureun teh nyahoeun aing jawara meureun lah beresan bae ku aing dibunuh sarwiti teh yang tenang hirup aing guys bunuh beres jadi aing mantep ngajawara ngeunaheun aing mabok aya di aing ngabunuh aya di aing senang geus pokoknya kanara kage mejeun aing mah kita tetara ranggu je datang anak kadinya mana ngajopak wah iya pembunuhan padahal di deuleu peso bapak ieu mah peso bapak geus kajahoan kesimpulan nama bapak ngabunuh pamajikanana pan eta teh anak tak anak aya apakah menang males pati ka bapak ku sebab bapak ieu ngabunuh pamajikan pan ari bapak mah ka pamajikan deung-deungeun katalian sote ku akad nikah tapi pan ai anak mah ka jeung emak darah daging jeung bapak darah daging tak kuari pamajikan anak teh bapak teh ngabunuh pamajikan kuari anak tak anak menang tak henteu tak kuari ngadakwa males pati ka bapak teu darah daging teu mah sidang hukum mah hukum ngan ulah dikisos kita mah kudu bayar diat jiwa ai dibunuh mah ulah tetep bayar 100 onta ngan teu kudu dikisos ilah wala biqatsli waladin walalahu jadi teu kudu dikisos teu aya kawenangan untuk males pati ka anak nu bapakna ngabunuh pamajikanana tetep bayar diat membayar baik Masya Allah atawa ngabunuh pamajikan anakna Khalid
anak Zaid hasil perkawinan Zaid jeung Sarwiti kuari Ki Holid geus nikah deui jeung Nyi Hindun urang Cikupa tak eta kuari Nyi Hindun teh lantaran ngabatan bae ka Ki Zaid tak eta dibunuh ku Ki Zaid berarti Ki Zaid ngabunuh minantu nah ieu incu ye aya anak ye anakna anak berarti incu besi pajar lain darah daging kede eta teh tasal sosial silahna aya bapakna boga anak anakna boga anak deui tetep bae mun eueuh bapana pan bapak kolot walina anak itu ketika ieu bapak kolot ngabunuh minantu anakna tabab incuna teh teu meunang males pati anak teu meunang males pati kitu keneh incu teu meunang males pati kanu jadi bapak kolot lantaran darah daging lamun maehan indung malangsung lamun maehan bapa mata-mata tetep bae kudu dikisos ieu mata ditea maehan anak teu meunang ngisos maehan pamajikan anak teu meunang ngisos berarti lamun maehan anak incu teu meunang ngisos mun maehan pamajikan anak teu meunang ngisos kuari mah dibalik kuari mah anak maehan bapak waduh geus ararang geus saudara mah ye ceritaan agama al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama beres kuari mah Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti boga anak embung di ngaranan ku ngaran Islam lantaran nyana loba bergaul lamun di ngaranan ku ngaran Abdullah gengsi lamun anak di ngaranan ku Abdurrahim gengsi anak di ngaranan ku ngaran ulama Nawawi Ghazali Hasanuddin gengsi satu ieu ngaranna anak nu kahiji ngaranna Alexander ngaran orang kulon dipake ku jana lahir deui nu kadua di ngaranan Jeffrey yes jadi rada keren ngaran teh mun aya deui katilu geus rencana Beveri jurusan Lampung aduh Gusti ya Allah kuari ieu boga anak teh lain dipasantrenkeun ti mimiti ngaran ge geus dek digaulkeun ka tengah ka dunia itu katingali tina ngaranna gengsieun mun di ngaranan Muhammad Abdullah gengsieun mun di ngaranan Muhammad Abdurrahim gengsieun mun di ngaranan Nawawi gengsieun mun di ngaranan Ghazali gengsieun mun di ngaranan Syarif gengsieun mun di ngaranan kitu Hasanuddin Yusuf dan lain sebagainya nyana make ngaran-ngaran anu ngetren di barat waduh boga anak saya ngaranna ieu Romenig aduh kuari udah izin nggak dengan ada apa mbak ini anak saya sakit siapa namanya Maradona kumaha teh hebat main bola na si budak ngaranna Maradona ku resep-resep na bari ka Maradona dipake ngaran bari bakar itu cenah teh masyaallah karim loba tadi Indonesia mah tuturut munding nu kitu ngaranna teh geus teh nyawa kaler kidul bae penting mah milu top
anu ngaranan hebat ya mas saya Muammar Gaddafi asana katembak saya makanya tapi bagus sih ke pejuang-pejuang gitu iya karena padu baik Gusti Allah nu agung padahal di akhirat ya bakal digerokeun pan ngaran hiji-hiji indah teh ya nu panggeulana digerokeun ngaran Allah maka Abdullah Abdurrahman Abdurrahim eta teh bakal iheula jasa Abdul Razak Abdul Latif heula tah pokona ngaran Allah nu make Abdul heula-heulakeun ayo tieulah ka dieu ditimbang eta mah ai ka neraka jeung ka surga mah pokona ti heula we heulana heula atuh artina ka surga jadi lah ka neraka ge atuh ti heula sarua daripada nangtung wae kesel itu karat nomor kadua nu tapaul ngaran-ngaran anu nutur-nuturkeun ngaran nabi ngaran wali ngaran ulama galakeun saya ngaran saya Yusuf Daud Sulaiman Syarif Hidayatullah terus ngaran-ngaran wali Hasanuddin terus ngaran-ngaran ulama Syafi'i Rafi'i Ibnu Hajar Qabe nuturkeun dan Nawawi Romli diheula-heulake beres pang pandai-pandaina Dedi pandai teh bang Dudi Dadi Dodi ya Allah karim ngaran dua sembaragan ya nu bagus ayu samiyahu bismin hasan min haqqil walad 'alal walid salasatu asya hak anak nu kudu componan ku indung bapana tilu hiji ayu alimahul Qur'an iza mayyaza urukan Al-Qur'an di mana geus pinter jaekeun nyahoan alif bata wa ayyusammiyahu bismin hasanin ya ngaranan make ngaran nu bagus cak agama katilu wa ayyuzawijahu kawinkeun di mana nyana geus balik geus sayang aman geus teh kulantaran ieu tingaran geus sieup aju di pagahan silat ku bapana teh di pagahan silat ye silat ye karate ya sia kuari mah kuari ye non cimande ya us kabeh bangsa Cikaret Cikolong wah geus kabeh sedang coba tonjok abah tonjok terus ditonjok deui atuh kai ari tren mah tuh geus kitu ngaran aja tren atuh silih tonjok atuh lamun asa-asa moal beres kabelah dieuna boga kahayang si Alek teh hayang meuli motor duit kurang tetep bah mio bah mahal mio mah PGR bae murah henteu mio bae bah pokona mah embung mahal cek bapana mio mah kudu 14 juta tah 15 juta ke nungguan atut mere bae tah kabelah dieuna tetep bae teh dibelikeun geus dikieu bae peureup ieu nang magahan abah panggil jadi kamanakeun ye peureup ieu sia ku ayu ya alhasil galungan lah nyana jeung bapak katikem lantaran bapak mah hebat gitu pantana gak geus eueuh kadaga geus eueuh tuh sebenarnya teh kudu geuleuh jeung bapak mah ajak balap lompat bengek pae di jalan katikem het hulu di dieu mio bah ayo mio het awas mio cak bapana moal ceger mio ceger mio aduh abang mah lain ku peureup sia bokelek abang pae aduh Gusti Allah doaku pae kijae pae goletak cek sialek sek itu ku peureup kenca bangga eta abah pae teh bangga
sakitu ku perep kae cancan ku ieu ajur ku ieu ya selamat tinggal ayah tolol jasa. Nah iya si Alek gak bunuh bapak ya lah dianggeskeun deui emak ge ku aing geus abeh aing tenang deuk bebelian naon ge harta berarti nu aing ieu mah dianggeskeun wae deui bapak dibunuh emak dibunuh anak ngabunuh indung bapak tah kakenaan ku kisos teh ai tadi mah bapak ngabunuh anak teu kudu dikisos sebab bapak mah jadi sebab ayana anak kuari mah musabab anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak ieu mah kisos wa yuqtalu biwalidai kisos anak biadab nu kos kieu ngabunuh bapak ngabunuh emak kurang ngajar sia kurang ngajar ieu gina ngajar bapak ulah loba omong sia hakim ku aing sia geus kitu jelema di zaman akhir tah kesimpulanna mah lamun anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak na ieu mah tetep kakenaan ku hukum qisas. Na'udzubillah min zalik wa min zalik teu baragus kabeh berkelanjutan ke di Rabbul Jalil dipayunin Gusti Allah Subhanahu wa taala persidangan hisab ngaranna berbagai permasalahan nu henteu selesai di dunia antara salaki jeung pamajikan baheulana kurang napakah baheulana kurang gilir baheulana kurang adil diselesaikan ke di Rabbul Jalil insyaallah kuari mah tenang-tenang bae bapak teh geunah bae kanu ngora sakadaekna nu kolot mah diapilainkeun kuari mah ngeunaheun bae lelumpangan jeung nu ngora nu kolot bateu dilingseeh eta teh manusia eta teh jelema ngabogaan hak anu kudu dicumponan jujur di ditu 2 peuting di dieu 2 peuting mun di ditu sapeting di dieu sapeting adapun sosonoan lain masalah tah atuh ai teu kuat mah sanajan kumaha ge cek nu kolot teh ka meureun enggeus di ditu atuh sanajan enggeus sajan encan ge matem kamari teh mah rahasia kakak pan dia malam ieu jeung kula mah tiis amat atuh sakieu ayana cek cenah atuh los ku sia openan tah sakieu di kumaha atuh itu di kamarakeun deui obatan atuh ka beak jajang mu beakna naon atuh emang sakieu ayana atuh giliran ka kula bekos kieu ai ka ditu mah atuh tanyakeun we ka nu ngora ka ditu sok ese pokona aing mah wayah aya wayah gilir mah gilir bae ngan adapun kos kitu mah teu da batu teh bisa dipaksakeun tuh kos kitu mah jahar ge jaikeun embung bae kumaha nu kos kitu cak budak nu kos kitu teh naon eta lah pokona mah aduh tah ieu teh can selesai di dunia nu kolot teh menta ka jujur atuh ka adil atuh tapi tetep bae nyana teh lobaan ka nu ngora datang ka parae can selesai teh urusan diselesaikeun di Rabbul Jalil ini cukup jang ka neraka ku sakitu bae alhamdulillahirabbil napaka teh cumpon diselesaikan di Rabbul Jalil iyalah hukum salaki jeung pamajikan hukum anak jeung bapak jeung anak dulur jeung dulur babagi teu beres dikekeuk bae geus kuno panggedena pangkolotna teu daya teu upaya adi-adina kabeh ge minta diselesaikan ka kiai bong nyanana minta diselesaikan ka hakim bong nyanana nah ieu can selesai di dunia atau selesai di dunia kemudian naon gitu hasil daripada persidangan ngan
di dunia mah nu bener kadang disalahkeun nu salah kadang dibenerkeun can selesai tete diselesaikan ke di Rabbul Jalil. Atuh lila nyidang hiji bege. Nyidang hiji bege lila makaning sabaraha triliun manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam. Urang kabeh narangtung panon poengan sadepa. Bayangkan nyidang hiji bege sedengkeun pan di ditu mah teu bisa disogok. Malaikat mah teu bisa disogok, eueuh kabeuki pan malaikat mah disogok ku duit teu beuki aing mah. Sogok ku sapatu egel teu hayang aing jeung nyana. Naonan sapatu, tilok pake sapatu cak malaikat aing mah. Aing mah disogok ku naon deui pung jabatan teu hayang aing mah. Tah teu boga kahayang teu bisa disogok hakim jeung pengacara kuari mah lantaran gedean nyana kahayangna atuh babari nyogokna. Disok hiji-hiji hasibu qabla an tuhasabu. Nu mantak ke cobalah perhitungkeun meme engke di akhirat. Urang bakal hiji-hiji nu mantak lamun urang maot geus teu boga jang hisabeun pang nikmat-nikmatna. Kadarieu itu sawah nu itu jang sia tak kadina nu itu geus babaginya kontrakan nu itu jang sia gitu aya abah mah geus hayang boga naon jadi abah meme maot geus ulah hayang aya teu boga naon abah abeh ngeunah geus abah mah kuari geus teu boga naon nya ieu imah ge ieu lain nu abah jang nu bungsu geus abah mah teu boga naon nya saksian ku sia. Kita sia atuh dek mere bae ka aing dahar atuh geus alhamdulillah teu mere bae atuh mah nya sia aing abah sia. Atuh ku sia bae mah geus pokona mah aing mah deuk ka Allah bae lah pokona mah geus. Tah abah geus meuli tasbih tah loba tah. Mun loba amat tah jualeun. Sak anakna juga teh deuk tasbih abah. Tah abah geus ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah. Ngaji bagus silaturahmi baik kaduduluran aya waktu jeung teu ngaganggu ibadah lah geus kolot ieu geus teu milu-milu abring-abringan itu cara keur pilkada sabodoh urusan sia aing mah geus teu hayang pilkada-pilkadaan kolot aing mah lah itu da pilgub los teu deui ku sia pilgub ka ditu itu pilpres sabodoh aing mah deuk pil kabeh bae aing geus di steril aya otak aing geus di ka Allah keun bae lantaran aing nangieun Allah diurus ku Allah kebarik bakal ka Allah aya awak aing na meureunan dikaleuweungkeun tapi pan roh aing mah menghadap ka Gusti Allah geus aing dik dibersihkeun bae eta geus kitu begitu datang malakal maut Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut deuk naon deuk nyambut nyawa ih keur ditungguan wah malaikat parah mati itu ngobrol heula daun gegeran cek teh kudu ngobrol lain pan ieu cek malaikat bungaheun amat atuh rek naon deui sawah geus dibikeunaan kontrakan geus dibikeunaan imah ge jang nu bungsu kula mah geus sayang ka Allah bae cepat lalaunan di cek malakal maut henteu mah hayang keur sujud apa hayang keur nangkarak apa hayang keur kumaha ditanya heula ku malaikat lah angel teuing kuari bae kuari coba teh angel teuing gituan mah sayang kapanggih jasa jeung Allah masya Allah gitulah Assalamualaikum Waalaikumsalam say malakal maut deuk naon nyebut nyawa ngasuk macem-macem nyawa segala cek malakal maut atuh kula tugas kula keheula kredit tenang geus cek malakal maut teh jauh geus ageus teh urusan sih engke kan kabawa ka akhirat ya tuh geus waktu udah sih engke heula itu sawacan beres itu urusan-urusan aja teu bisa cek malakal maut kamari urut pilgub teh aya sesa-sesa can beres wais teu bisa deuk kuari bae cek malakal maut henteu ke kunaon deuk salat waktu deuk kuari bae ada kumaha coba masya Allah lulupatan mal bisa tah etan hese gengke loba kaberat ingat ka sawah ingat ka tanah ingat ka perumahan ingat ka toko ingat ka pemajikan loba ka ingat heseun malaikat teas teuing
teras teuing cek malaikat sekaligus geuna sana cawanap ieu itu sekaligus berat jasa cabut dedetkeun deui cabut sia dua penting na'udzubillah min Gusti iyalah nu mantak urang tita udang peting tahajud urang cicing geumentes tahajud para kiai para ustad santri teh cicing teh lainna naon mikiran mun pae aing isuka ieu amal aing geus bejeuna tah henteu tah pikiran teh kitu coba pejabat udang peting tahajud Gusti itu mudah-mudahan dihasilkan we tuh Gusti itu lah jabatan abdi mudah-mudahan naik itu bisnis abdi tiba data tahajud teh beda renunganna kiai mah teh meng teu boga perusahaan teu boga berpolitik henteu berekonomi henteu ngan ka Allah bae mun kuari maot atawa isuk maot Gusti nyangakeun sadaya-daya da ayu maot bae iraha ge aya di Gusti ngan nu penting mah abdi mah dihampura dosa bae minimal kos kitu renungan. Tapi coba lamun pejabat pengusaha SBY tahajud mah tahajud mudah-mudahan tidak demo lagi Gusti berat saya ini sebetulnya tapi pengen jadi presiden lagi sebetulnya saya akan berusaha untuk meminta tanda tangan tahajud saya ini mudah-mudahan terdengar olehmu tangkorak sia cakap Allah beda renungan anak aya nu Allahu akbar tahajud salam beres renungnya Gusti majikan kakara hiji sedengkeun abdi sedeng sakieu mah hayang dua bari disalametkeun we nu kolot ulah marah bae Gusti beda renunganana nu ngawarung gitu kene Assalamualaikum Gusti abdi ngawarung geus aya meureun 5 tahun mah tapi nombokan modal tinggal buruan dong nujan kajual ya Gusti renungannya beda dunia politik ekonomi dan lain sebagainya tapi ustadz jeung kiai beda ngarenungna Gusti jadi mah berpolitik teh paling ka bawa doang abdi mah jadi tim sukses ge aya mioan ayo mioan mah teu sia teh kunaon atuh ya malum lah hirup karena Gusti bervariasi pangeran itu make jeung ditarima mie pan itu macan pugu halal na ya memang sih jan pugu aya halal mah ngan ieu butuh jasa nganterkeun budak sekolah segala aing ngariung teh lah Gusti hampura bae eta mah jadi hampura bae tapi ka neraka bae sakedeungnya eta renungan teh kos kitu tah ya, belah dieu mah bahasa teh renungan belah ditu nama tafakkur saatin tafakkur sasaah sajam leuwih utama leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun ngarenung Masya Allah karim hari wali mah ngarenung teh mah teu salat wali mah Allahu akbar beres salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi beres Gusti ieu pan salat abdi teh bakal dibentukeun ke di akhirat teh mun dibentukeun jadi hewan salat model kos kitu tah ieu nu sia tah salat mun eueuh huluan mun eueuh buntutan mun eueuh sukuah engke jaga tah salat sia cerita wali mah sagiru Gusti asana tadi rakaat ka hiji teu khusyuk abdi inget ka urusan dunia wali mata langsung sholat deui Allahu akbar mulai turutan ku urang nya nama eta teh ada sholat nu tadi lantaran eta rakaat awal teh usuk urang mah lamun diingadahan atuh iadahna kudu diingadahan deui nu iadah eta kudu diingadahan deui atuh teh husu-husu pan urang mah atuh rakaat boro-boro rakaat ka hiji ka dua ka tilu atuh timimiti setar bae Allahu akbar barang diangsongkeun teh tah salat sia cek malaikat teh ya aman teh Allah itu teh bangke teh mah
mah kos ieu ceulian huluan eta kos kieu mentak ieu mah jadi siksaeun sih ya salat ge wala tadrib bi awjuhana ya ilahal alamin. Tah eta renungan wali mah teu salat ngarenung salat aing kos kitu amat cek kira teh beres tah salat teh perbaiki deui urang mah diperbaiki deui atuh deui kumaha diusukeun coba ieu lah salat ieu diusukeun sholli fardhu Allahu akbar alhamdulillahi subhanallahi wa bihamdihi eta nu liwat si Mbak je encan mayar ngana bulan kemari nunggak ieu can mayar keneh bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin anu di juru si emas aduh tak budak deh sok kabur-kaburan deh ya wail maghdubi alaihim waladdallin anu di imah sejasa deh diaturna duit kontrakan sok aya nyekel bae kita tanyakeun bae dek kiraha usula direnungkeun ku urang aing salat kos kitu amat ibadah atuh bakal kitu deui bae kos kitu deui bae ibadah mantak cek Siti Rubaiatul Adawiyah istighfaruka yahtaju ilal istighfar mane mah istighfar teh kudu diistighfaran ja istighfar ge dosa sarua teh dosa salat sia mah tuh kudu disolatan deui ibadah lantaran salat sia mah doraka tah mah engke salat deui atuh kudu salat deui tah mah ada jadoraka beuh lamun ngandelkeun ka bisa urang beramal salat model kos kitu asana isin di akhirat kudu kumaha atuh nu mantak kudu berjamaah ngahiji jeung nu bisa salat tah eta tak urang berjamaah teh itu aya kiaian bisaan nya nama salatna kadinya urang salat berjamaah tah eta teh engke bakal dihijikeun tah salat eta nu berjamaah jeung nu bagus bener ge si eta jorek ngan ngahiji jeung nu bagus dibaguskeun bae bonteng bakukul jeung bakukul deui wae dihijikeun sakarung bakukul kabeh engke di dituna ge bleng teu laku geus kasampahkeun tapi bonteng nu pilihan mah masyaallah nyekel da ge sakumaha ndog beubeureuh aya bae karyawanana anu mat embat sia rusak bonteng aing barangan bae sia can jadi duit pan ieu lalauna ditampa barang anu bakukul slot barang datang ke dieu ini masih setengah harga wah geus buat engko aja udah bakukul ieu tah mah kos kitu mah nah jadi salat urang dihijikeun jeung nu bagus mantap ge aya dua musola nu hiji berjamaah 3 baris ieu ge 3 baris ngan nu ieu mah aya kiaian bisaan salatna utamaan ka dieu sanajan sarua 3 baris kuari mah nu ieu lobaan berjamaah musola ieu mah saeutik kanu lobaan musola ieu mah saeutikan nu ieu mah lobaan ngan nu saeutik mah aya kiaian anu bisa khusuk mandingan kanu bisa khusuk coba eta lawan ike di akhirat dihiji-hijikeun sidang ieu salat salat abdi jore amat ieu cek malaikat salat iyalah cuma dihitung-hitung ieu mah berjamaah jadi masjid jeung kiai saksi kiai na bener eta geus hijikeun bae geus ka ditu mantep jasa eta berjamaah teh lain lalaga masyaallah walau tada